Di sini Ibnu Athaillah nyarioskeun bahwa jalma itu anu sok tatagenan kana amal, alamat cicirina jalma itu tatagenan kana amal nyaeta dirina sok putus harapan ka Gusti Allah tinggal wujudil jalal nalika dipleset kana kasalahan kana dosa. Jadi kieu hartosna kirang langkung. Bu, aya anu namina amal. Naon ari amal teh? Ari amal teh pagawean. Gerak-gerik urang disebutkeun amal. Naon cenah ari amal teh? Pagawean. Pagawean badan, robahna badan, gerak-gerik badan, atawa robahna hate tina rasa kana resep kana hewa kana geuleuh kana sebel, gerakna hate disebutna amal. Jadi aya amal badan, aya amal hate, aya amal zahir, aya amal batin. Eta amal. Sakali deui ari amal teh naon? Gerak-gerik badan atawa gerak-gerik hate. Amal lamun ayeuna gerak-gerikna sesuai jeung perintah Allah disebutkeun ibadah. Sakali deui padamelan anu gerak-gerik padamelan jalma lamun sesuai jeung perintah Allah disebutkeun ibadah. Gerak-gerik jalma padamelan dohir maupun batin, padamelan badan maupun hate lamun ayeuna teu sesuai jeung perintah Allah maka disebutkeun maksiat. Jadi urang teh gerak-gerik sabopoe teh bisa ibadah bisa maksiat. Lamun keur ibadah pasti keur maksiat, lamun keur maksiat pasti keur ibadah. 24 jam dimimiti hudang sarek sampai ka sarek gerak-gerik urang pasti lamun keur ibadah pasti keur maksiat, lamun keur maksiat pasti keur maksiat pasti keur ibadah. Eta nu namina amal. Urang unggal poe sempurnakeun naon anu dilakukeun ku urang. Lamun salatna jalankeun, lamun puasana jalankeun, hajina jalankeun, zakatna jalankeun, sampurnakeun da paretah Gusti Allah. Urang ka kebon jalankeun, ngasuh budak jalankeun, ngeuseuhna jalankeun, daharna jalankeun, mun gering berobat jalankeun, sampurnakeun da eta teh paretah Gusti Allah. Abeh perintah Allah. Dagangna, tanina, ka kantorna, ka kotakna, perintah Allah eta teh usaha jalankeun perintah Gusti Allah. Ibadah makruh, goer makruh jalankeun sadayana. Tapi hate mah tetep tatageunana ka Gusti Allah. Ulah tatageunana kana salat, ulah tatageunana kana puasa, ulah tatageunana kana usaha, ulah tatageunana kana obat, ulah tatageunana kana gerak-gerik urang, tetep hate mah nabina ka Gusti Allah. Urang salat jalankeun da perintah Allah, tapi ulah tatageunana kana salat da salamet mah lain ku salat, ku Gusti Allah, ku rahmatna Gusti Allah. Urang hayang ayeuna asup ka surga, salat, puasa, sedekah dijalankeun, jalankeun da eta perintah Allah. Tapi ulah tatageunana ka dinya da asup ka surga mah lain ku salat, puasa, zakat lain. Eta mah ala kadar perintah Gusti Allah. Mau dijalankeun menang ganjaran, teu dijalankeun meureun menang siksa. Tapi ingat ulah tatageunana kana salat, ulah tatageunana kana puasa, tatageunana mah asup ka surga mah ku rahmatna Gusti, ku rahmatna Allah. Begitupun pada melan orang di dunia, macul jalankeun, dagang jalankeun, tapi ulah tatageunana kana macul, da anu ngarizkian mah Gusti Allah. Ulah ngayakinkeun lamun kuring melakapol pasti menang anu ulah, tetep bae ngayakinkeun nu mere rezeki mah Gusti Allah. Beda-beda perbuatan jalma, beda-beda tingkah usaha jalma, tetep anu naker anu mincukan mah Gusti Allah. Urang gering berobat ka rumah sakit, urang gering berobat ngakmam obat dah ibadah perintah Allah, tapi sing yakin nu ngawaraskeun mah ulah tatageunana kana obat, tapi ka Gusti Allah. Ka hartos ibu. Jadi segala rupa perbuatan orang tetap hati mah sing ngarande ka Gusti Allah. Urang loba kecewa, loba keung hirup di dunia teh ku sabab urang salah tatageunana, salah nyarande, kalah ngaharepkeun teh nyarande teh ka makhluk ciptaan Gusti Allah. Sedengkeun ari di dunia hirup ieu henteu kaluar tina pengurusan Gusti Allah. Bu,
maka antong aneh jalma teh panyakitna bisa sarua tapi obatna bisa beda-beda sabab kumaha dan ngawaraskeun mah lain obat da Gusti bios lisan mah garas kieu kuring mah batuk teh apa ku paramek mah enggak teu naon tapi hate mah ulah itu teh tetep baik ngawaraskeun mah Gusti da ceuk mah hijina mah da kuring mah ku komi heuk bae ulah jadi raribut ulah jadi garlut cuk saurang mending ka Pak Asep cuk saurang mending ka Pak Diki mangga kumaha enakna da beda-beda leres da tetep nu ngawaraskeun mah Gusti nu ngawaraskeun mah Gusti Allah teu aya mah tong boro-boro ayeuna cek parepaosna jalmi anu di rumah sakit waktosna maot mah maot bae leres nu berjak-jak sehat itu buan delepek maot da memang nu ngamaotkeun mah Gusti Allah lain beda salah dokterna lain salah obatna sok sanajan di rumah sakit dokter ngajeul obat teh nu geuring waktu maot bae ulah tata genang ka rumah sakit ulah tata genang kana obat ulah tata genang kana usaha ulah tata genang kana amal ibadah salat jeung nu sanesna hate mah urang tetep bae nangkeun ka Gusti ya Allah abdi salat kana ngajalankeun parentah Anjeun adapun abdi kaharepna kumaha Anjeun ya Allah abdi ngadahar obat karena ngajalankeun parentah Anjeun sebuah ibadah sebuah parentah Anjeun adapun waras jeung hidupna kumaha Anjeun bae da eta mah kehendak Gusti ya Allah abdi kakupuan melak cabe melak kepol melak polong keur ngajalankeun da ieu parentah Anjeun adapun anu ngamilikeun nu ngabogakeun mah eta mah tetep bae kumaha Anjeun da Allah anu ngagaduhkeun mah leres do ka atas teh jadi orang sing nyarande ka saha ka Gusti hati ulah nyarande ka salenti Allah lamun urang sakicuk bae sadetik bae urang nyarande ka salenti Allah hirup bakal loba kecewa bakal loba ambek sok urang ayeuna pepelakan terus ngamodal beak 20 juta jenegur bae da keur ngipukna geus kabayang meuli lomari jeung kursi baru kandeun meureun nu nguntungkeun teh eta padahal mah eta mah nu dipikaboga mah aya waktu beres jadi cek bahasa kolot mah kieu geus di waktuan nyieun imah ge geus waktuna mah aya we beres aya we walaupun sok anu ngomong kieu eta aneh kuring kumpul boga duit baretok da teu jeujeuh nyieun imah nah haker teu boga duit gaji lo jadi nyieun imah da waktuna saha nu boga waktu Gusti waktu jadi tenang baik orang jalan ke sok usaha sing sampurna sing kagetor sing kacapek modal sing kagede tapi sing yakin anu ngamincuk-mincuk anu ngabeungharkeun ngamiskeun Gusti urang keur gering sok berobat kamana bae ka rumah sakit obat nu alis tapi tong leuwas tong kaget lamun tetep gering bae nalika urang di bumi ala kadar cek paribasana teu diobatan-obatan acan nah kalah waras sabab anu urus mah Gusti Allah jadi hate itu ulah lepas dah hate mah tempat Allah hate mah tempat urang ngahambakeun ka Gusti Allah ulah lupat ka mana-mana hate mah ari badan mah teu naon nyarios mah teu naon kuring mah waras soku anu mangga teu naon kuring mah hasil teh lamun melak anu mangga teu naon lisan mah teu naon tapi hati mah menang tetap kurang ya Allah anu ngabogakeun abdi rezeki Allah nu ngahirupkeun lain dahar adalah Gusti Allah lamun hirup ku dahar buktosna nu dahar tetep maot leres teu aya saleresna mah maot nu kalaparan teh teu aya da maot mah ku waktu Allah ngarahasiakeun jalma maot waktuna syaratna tempatna rahasia Allah rahasia Gusti eta jalma cenah dalam teu kajalan nah kitu maot nah katabrak mobil ceuk aing lamun teu kaluar mah meureun hirup keneh moal bisa da meureun waktuna maot sehingga kudu kajalan katabrak mobil waktuna sabatas kitu da ai urusan urang masalah maot mah urusan urang mah nalika urang maot mawa iman tah henteu da maot teh balik ka Gusti balik ka Allah urang maot ari maot teh lain musibah nu keung lain urang malah mengadenge maot teh juga musibah nu gede beres sakali deui maot ulah dianggap anu keung ari maot teh tempat balik urang ari urang asalna diciptakeun di mana di surga ari surga teh nyaeta tempat anu uluh kacape urang pikiran hayang dahari teh langsung aya di surga lain surga atuh kudu capek keneh
Di surga itu adalah tempat anu saurna lalaki masa hiji teh 70 bidadari. Bari eta teh ngagarulis bari teu rewel gitu. Pengen jajan naik bae dikumahakeun bae dikumahakeun bae eta cenah kumaha urang ai pamajikan di surga jeung urang deui henteu aya lalaki ngahulang teu da ibu nanyakeun da ade ngahulang bae lain cenah teu da ai cek kiai ai urang di surga teh bareng deui jeung pamajikan ai kitu kumaha ai mah di dunia geus capek. Ibu jadi kieu saurna bapak ulah salah paham. Jadi nalika ibu ka surga itu sifat-sifat nu gorengna dicandakan ku Allah. Sifat geul, sifat ambek, sifat embungna dicandakan ku Allah. Jadinya ini atuh lain surga masih kana geul keneh. Jadi bala geul narimakeun bae sabab di eta tempat mah hiji rindu jalma teh kabeh makhluk jalma teh rinduna ka Gusti Allah. Resepna papenak di Gusti mungkin mah beda deui di surga. Ya. Urang asalna di surga ngan ku sabab perjalanan Nabi Adam teh ya ek teh keimanan jalma ku Allah diturunkeun ka dunya ieu ruh ku Allah diciptakeun teras diasupkeun kana jasad ceuk Allah eta ruh dina jasad erek iman ka kami moal ku pangeran diberi kabeunghar erek tetep iman ka kami moal ku Allah diberi jagjag hatena tatagenan ka kami moal ku Allah diberi panyakit hatena tatagenan ka kami moal kitu ku Allah ditaras terus. Jadi urang di alam dunia teh cek kapungkur di carioskeun erek gering ek sehat ek beunghar ek miskin eta mah sebuah ujian anu mana beda-bedana jalma geus ditangtoskeun ku Gusti Allah. Dunia mah tempat numbara tempat sementara engke begitu urang balik nah balik na urang ka surga teh melewati maut berarti maut teh balik urang ka surgana Gusti Allah berarti maut teh awan ta sae hayang lila keneh tak tereh. Nya aning parusing tapi betah we. Bu. Ibu di paparinan untuk maut-maut aja. Mengadang unu maut teh eta teh pan bahasana ge innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urang teh sadaya kagungan Allah jeung bakal mulih ka Gusti Allah. Kolot urang buyut urang di antara wargi urang ayeuna tos marulih ka Gusti Allah. Tinggal urang na we. Urang ge pasti nyusul. Urang pasti nyusul. Kuring ge kata apa? Dipake peuting, duka isukan carana kumaha Allah teh apa? Duka di jalan kumaha bae mah kumaha Gusti Allah. Da maot mah cek tadi oge tempatna, carana, waktuna geus dina katangtosan Gusti Allah. Geus aya dina rahasia Gusti Allah. Aya nu gergering, nu di rumah sakit, aya nu dina kasur, aya nu dina perang, aya anu di geuning anu kisah Nabi Nabi Sulaiman nya. Aya jalma geuning embung naon, eta jalma teh carita teh ieu saurna teh. Jadi eta jalma teh embung maot pokona. Ari pas anjeunna keur silaturahmi ka Nabi Sulaiman. Ari Nabi Sulaiman kadongkapan tamu deui. Ari tamu teh molotov bae ka tamu Nabi Sulaiman anu tos dipayun kerung bae nempokeun bae. Nabi Sulaiman aneheun, ari Nabi Sulaiman mah apaleun dongkap teh malaikat. Anu kadua teh ari anjeunna geuning berkerung bae. Ai jalma ieu teh pan waktuna aya naik maot sakedeung dieu teh kuring. Ngan aneh nanah aya di dieu pan di ditu di Cina. Mun tempatna di mana di Cina? Asal pan di ditu di Cina nah jalma ieu aya di dieu. Allah baik, tapi dekatan dosa Allah pasti nyampe. Akhirnya tos ke malaikat Allah. Tamu tadi haraskeun ka Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tadi teh molotov bae ka kuring aya tamu nah geuning. Nabi Sulaiman teh malaikat Ijro ieu. Nah itu cerai gabut dewe simun eta jalma pulungan pokona wong paeh kuring kumaha carana wong paeh akhirna kumaha bisa kumaha bae mah kuring minjem kendaraan anjeun naon bae pokona dipasihan ku Nabi Sulaiman kendaraan jeung anjeun kabur minjem halimun da Nabi Sulaiman mah raja itu raja jin raja sasatuan naon bae bisa ditaklukkeun ku Nabi Sulaiman kendaraan ge halimun dipasihan rambut eta halimun ku Nabi Sulaiman dipake nyana geuning berkabur teh ka Cina deh
dibedakan ku Nabi Sulaiman mangan tadi malaikat Israil cenah maek gabut teh manusia deui mah buat hinjung halipun hupat ka cenah cek malaikat oh iya maneh itu dieu kalau memang geus waktuna kapendak dia jadi waktu tempat carana geus ditangtosin ku Gusti ulah sieun kumaha sieun mah urang maot nalika hate keur henteu tatagenan ka Gusti Allah. Jadi sakali deui hirup di dunia urang ulah tatagenan ka makhlukna Gusti Allah tatagenan teh ka Allah. Jadi nu aran pangeran teh dina hati urang sebuah dominan urang beratna ka mana eta lah pangeran. Sedengkeun urang mah sok masih keneh mangeranan keneh salian ti Allah. Kumaha ai mangeranan salian ti Allah teh eta teh dina hate teh sieunna teh sieun ku salian ti Allah. Ngagungkeun teh ngagungkeun ka salian ti Gusti Allah. Resepna teh resep ka salian ti Gusti Allah. Urang mah poho keneh berarti urang mah sapopoe teh Allahu alam iman mah kadang brai teu brai leres. Da eta teh tadi teh sieun ku makhlukna Gusti Allah. Sieun ku jalma sieun ku makhlukna Allah. Era ku jalma era ku makhlukna Gusti Allah. Sedengkeun ari urang teh napas bu sadetik bagi bu pernah teu dieureunkeun napas ku Gusti Allah. Sajam we pernah dieureunkeun napas. Jantung urang ku pangeran pernah dieureunkeun samenit pernah. Bagirna Gusti Allah. Panon urang sakieu bisa ningali. Cepil urang bisa ngadang. Urang dina badan bisa gerak-gerik ieu teh lamun lain karena kakawasan Allah lamun lain karena digerakkeun ku Gusti Allah moal bisa urang hirup di dunia maka hate urang ulah lumpat kasalian di Gusti Allah kahartos teh tadi kumaha cirina saur Ibnu Athaillah jalma nu sok tatagenan kasalian ti Allah nalika dirina ti soredat dina maksiat anjeunna sok putus harapan ka Allah. Nah, anda kuring malah kumasa tara ibadah, tara sholat, kuring masuk mabok gawena, itu kumaha. Geus kuring mah geus moal aya harapan asup ka surga. Oh, berarti tata genang keneh kana padamelan asup ka surga itu. Sedangkan asup ka surga mah rahmatna Gusti. Cek tadi geuleuh ku ibadah. Bu, jadi lamun urang sok tata genang ka Allah, nalika sholat jeung nalika maksiat inget ka Allah teh sarua. Nalika sholat kurang syukur ka Allah, nalika maksiat tobat ka Gusti biasa tobat teh sabab kumaha da teu pernah eureun hatena tatagenan ka Gusti malah pamit telepat mah saur Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad ibu sing kreatif atuh urang teh naon namina teh atuh ngahayal-ngahayal dari jalma saleh teh saurna teh ulah ayeuna urang pedah kena-kena urang tara ibadah urang ngahayal ge mani kitu jadi jalma saleh teh atuh ngahayal-ngahayal jadi jalma saleh teh teu naon sok sanajan urang tara ibadah tapi urang ngahayal lah kuring 2020 mah hayang menjadi jalma anu saleh lah kuring tahun saanu mah hayang jadi wali teh naon sabab kumaha lamun urang kalakuan goreng pada melan teu layak kubatur ngan saukur dihinakeun tapi urang masih keneh ngahayal jadi jalma anu soleh deukeut jeung Gusti Allah berarti urang keur menempatkan bahwa rahmat Allah teh lebih luas daripada apapun kahatos hidup. Jadi murka Allah mah ibu ngan sakeclak tina lautan rahmatna Gusti Allah. Bayangkeun ieu sebuah lautan terasa keclak itulah murka Allah. Nu leuwih gedena adalah lautan rahmatna Gusti anu pang tersep-tersepna Allah kajalma anu putus asa kana rahmatna Allah disangka Allah teh bisa dibatasi ku pada melanjar seolah cek urang teh lamun pada melan kitu mah Allah geus teu mampuhan nulungan berarti urang teh keur ngalemahkeun Allah sedengkeun Allah mah nu maha kuas kuasa kana sagalana. Jadi Bu komo urang ayeuna kabatur kadiri sorangan ge teu meunang urang putus asa kana rahmat Allah komo deui kabatur urang ngomong maneh mah padawean kaos kitu geus moal salamet. Oh berarti urang teh membatasi rahmatna Gusti Allah. Allah sangat membenci kajalma anu membatasi rahmatna anu mawi urang unggal poe disunahkeun dina setiap aktivitas maca naon bismillahirrahmanirrahim supaya Allah teh dikenal anu maha gede anu maha kasih pan sok dibaca aku urang teh kumaha bacana teh bismillahirrahmanirrahim aya rahman naon hartosna anu maha gede
ai rohim naon anu maha asih. Allah teh umal poe teh hayang disebut kitu, hayang disebut anu maha deudeuh, anu maha baik. Allah maha deudeuh, maha baik, maha deudeuh, maha baik. Maka alhamdulillah dina ieu waktos lamun lain ku deudeuh Allah, lamun lain ku rahmanna Allah, lamun lain ku rahimna Allah, mustahil urang ngaruh ieu tempat. Ulah ngarasa urang boga tanaga, boga kakuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil qadir. Kartos menawi taslah teh abdullah. Kita tutup ku adilin. Berat tabu salapan. Terus tabu salapannya. Segitu painten ti abdi tabarukan ti Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan ku barokahna urang ngariung di tempat Allah masihan taufik sareng hidayah ka urang sadayana. Mudah-mudahan orang sing dijadikan ahli ibadah. Mudah-mudahan orang sing dileliskeun hate. Mudah-mudahan orang sing jembar ngahampura kana setiap kesalahan. Mudah-mudahan orang sadayana dilepas tina pandangan rahmat Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.